Cik, sato naon anu sok nog? Ayam. Meri. Asin. Asin. Nah, aya sato asin. Mun. Kan geuning aya endog ayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 juta. Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jelma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jelma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jelma nu berwawasan, jelma nu apal nu nyahoan. Bukur-bukurna. Jalma Jalma nu bodoh lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitut masuk bari nyumput. Jalma nu sakti mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama sersan 1 kumargi tos 7 tahunan nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Mohon milarian manuk Pak.
SIM mana SIM? Muhun, Pak. Milarian manuk. Ah, kutilang kau. Bapak perkutut. Mang Master Sirop, Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Ah, biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap. Siropna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari saklit mov, cik kadieu. Ya, Bu, Abi. Kadieu bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya, Sanes, Bu. Eropa Wetan, Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari saklit mov. Oh, eta. Semari teh kan singkatan, Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari saklit mov. Sabtu Kliwon 7 November, Bu. Mang, soto campur hiji, Mang. Mangga Den. Cing balik atuh, Mang, jualan soto teh. Kala sakedap jang kunang. Ieu tah tingali. Aya laleur hejo. Jeung naon ieu teh? Aduh Gusti, kodok buntut. Aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Ya naon aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini. Bibir sumur ngegel kali timbaan jeung emberna. Tong hujrut aki, tadi teh jamu sari rapat nini tika cemplung ka sumur. Pak Ujang Mang teh alim disunatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sep. Sok, Sep. Sareng naon wae tuangna, Sep? Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 Sep lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangun teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina duh. Sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak abi menteu. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopinya teu tiis-tiis.